Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangu sareng mesin kuring Mang Oleh dina running sunat anu judul Manggi Kunti. Mugi-mugi dongeng teh sejanten panghibur kan kamu bebenah kana mana. Ya, supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Hayu, urang ngadangu babanangan. Puting ieu teu saperti biasana. Hawana karasa tiris pisan. Nah eta hujan hampir sapopoe. Di jam 1 orang dugi ka maghrib di majejen katampo jajan kagogoneran sisieuna aya indukna keur ngalicin sisieuna deui aya dina keur sare. Pangmalikeun mama, pangmalikeun udut warung. Atuh mah satari di kieu ya. Main naon sih mah? Eta we ka warung Cedais. Mana teh? Warung Cedais jam sakieu mah geus tutup. Tutup gitu. Tampok we kumaneh tingali warung geus tutup. Jam 7.30 geus tutup. Warung Cedais mah. Ya tuh. Mana tuh apesna? Balekeun dulu panjeun. Ya. Terusna. Tah, malah nanya pangmalikeun we tah. Pokoknya sampurna mil sapaha. Jeung kopi hideungna we. Tah, maneh bisa yang meuli udut mah. Kumaha deui lihat. Tah, duit 25. Ya tuh. Kana. Mun di sana ya si Dahlan kan dia atau jeung si Engkong nyakeun we eta warung aing mah ieu na ka warung aing mah meuli udutna nyakeun we mentah paleuna teh tagoana nya kumaha nya dawana ngator sok poro. Ini asa sarapa. Geus dahar teman udut. Apa maneh lah. Tuh, inisiatif pemilikan udut yang mana? Bapak mah kitu we mah. Nya geus atuh. Nama. Ieu nek ka warung. Cang kareto. Cangkat juga. Apa pas ini? Tuh kapan? Apa kalau iya tuh iya kaki teman dia ulang tahun Kemana nya? Aduh, aing biasana teh. Sok aing barudak kaluar. Nanti kieu ya. Aing mah warung Pacumati mah mahal euy. cukup jajan hari juga.
geus nepi katempo ayeuna akordion bari muir-muir rambutna. Jan, mana? Nya Syukur, hebat ngobrol ya. Ada tadi nih, udah datang kemana wae nya? Biasanya teh si Burhan, si Adit, ada ini biasanya masuk ke dia. kemana itu teh anehnya kemennya pengen lagi haneuteun Nyata aja, udah boleh naon aja. tawe biasa we si mama pesen yang sampun amil setengah yang kopi hitam lah abi mah biasa we ya kamu ganti nanti nyokana abi mah ya jangan itu lah kopi susuna Apa tuh? Kadaguan gedengnya. Wajib panas. leos Ayam. Aja. Kopi dulu. Nah, aja. Oh, kena lo we. Ya, kopi lo mah cina. Dan asap. nya Bari nungguan cai panas. Emang ngobrol deh. aja Kerja. Tengku namanya cina. Wacina mah. Ya wacina. Ini ada yang gitu. Itu mana lewat mana? eta biasa we kadinya Lewat belok tangkal tangkil. baruhan Tapi saja. Dari ngadongin. Cina mah. Teh ujuk. Manggi. Anu bodas. Ditangkal tangkil pakwa teh. ya bener Bener, Jen. Ya mah, itu bohong. Tadi ngadongin. Nantakan. Nah, perasaan meureun sama manehna meureun ieu we sama sama batur cina nama sama enggak di mah batur itu Jen. Cina. Ke arah tangkal tangkil bisa Cina mah. Ya. Kira-kira. Jadi kita asal nih Jen. Balik kedengnya. ya sudah Ya. Makan kopi. Jangan jajan. tepung sieun kopi geus asap Aja. Apa nah? aduh nun nun bari deh kieu deh aya mah nyantap Aja. Nah, eta teh ujuk. Nah. Cina. Eta nu tangkal tangkil teh. teu ingat kata di mata manggi mang ayeuna jam sabaraha sih eta Enak. Ada ke jam 8 lebih Jen. kedah lah kopi lah dia Nah, itu Jen. Malam lah. Mana lu? Pas anu arek ka bagdeg dua. aya baik we banyak Oh, itu Jen. Itu ya kata Rizky mah. Ada nggak banyak saat itu mah. Jen.
Eta tadi mana itu kamu maut ente sana mau teh eta di blok 3 Abah Husin Abah Husin apa Abah Husin nomor teh oh mana mah mata abah itu nggak dingin dari tadi mah tuh masker hujan habis tes sari itu apa-apa aja tengah dingin si mama oke tengah kerjaan yang konon kita eta ada tadi sorangan yang mau baca ngobrol pemajikan eta pak nomitan almarhum Mbah Husin Ecen balik kan acan kan kena balik ada kira ini kata ya tuh ini dari lagi oke gimana lah anggaran apa iya bereskan nih biar ngebantu akarnya di nama aja bantuan enak ada ya tuh iwati pemajikan bisa masak itu iya mah katelan jago cina ya tuh pemajikan si ete jago masak lu kok gitu tuh mengaruh kan ada parokokan waktu berikan karena waktu kali ingat karena waktu bisa berhari lah jam 10:30 jam 10:30 aduh si mama ngadat ya tuh kalau mati deh jangan kaget tuh ente iya si mama ada gua ada tadi 10:30 nanti deh aduh iya mah aduh ya Haji sana sabar tadi teh 22.5 aja saja ya song dia songkan dulu bisa jajan kain telepon ya dan benar mana rekam kemarin nyatu biar calekan si mama tuh nyatu ayo gitu mah nyatu ya tentunya aja tentu assalamualaikum assalamualaikum Waalaikumsalam jajan mia kita nual air mah serok jajan lupa kali kalau kalah gak kan ngulang tapi kan imah bauhan anaknya tanggal didinya ngarasa muridi nya nah ya teh kamu didengerin kaki jajan karek sadar cari tamai mantan yang teh ucu mangian nama kebaik
tadi teh aing mah teh nyaritakeun modal meringkah kita jajan mah tuh ada berat sukuna teh undang pada meringkah jajan luas malingnya air sorry beta seorang sorry nah wanita jajan liuk dulu kalau tukang anggar tekan lagi ngawani-wanikeun maneh tambah jajan ningali ka tangkal-tangkil kalhur mah barang diliuk kebuk itu mah jajan luas mampu aya nu bodas rambutna panjang buukna katutup keur ucang angin pane ka mana habis di mana ke mana jajan kumpul nampu kunting alang-alang dua sini kunting tang berani kalahkan teh datang-datang gitu saprak geus kitu mah jajan langsung cerong kunti ngomong eta mah jajan lompat paretot ditajong sama polisi itu kubrak jajan ngabuk aduh nangtung deh sendalnya pegat di bawah ke jajan luncat di kayak pagar segitu kuncian jajan dobrak kubrak nah slotna hancur maklum eta pagar kena kai atuh dah jajan nu awak sabareg ulah slotna dombrak kana kantong atau eta mah nu di imah indungna kono ngalicin teh ruas ngalenjak astagfirullahaladzim nah menenjen kemarin bisa eta panggil kunti tanggal panggil banget ngatakan siya teh penting-penting tering eta teh eta tanggal panggil teh emang hayaan tapi mama ngadenge caritaan kitu teh cenah teh ucul manggil enggak mah aduh hampura tadi dicelamnya matakan ulah gitu deui mama ada dagoan kata minta mana uruna iya nah tapi kalau gerak dua tadi jajan kasih aku lagi kunti nah kan lah song dia song kun rokok tinggal opat aja kopi ya nya mana teh ayo mah kali tuh dong mana can sholat isya apa nih acan mah acan kayak tahu dong pada saat isya ngadoa ke Allah mungkin ditolong ke Allah
Jung. Nggak salah. Pamirsa sakitu dongeng anu sim kuring dasa dugikan di dinten ayeuna. Mugi-mugi teh sedanten menghiburkan kabu pangbebenah kana mana. Anjing urang bakal tepang nama deui dina dongeng Sunda anu salesna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permirs.